seluruh keluargi pejuang agama Allah. Islam agama nu bener, sejahtera luas durdamai, rukun lima utama, amalkeun masing sempurna. Sahadat teh pondasina, salat teh jadi tihangna, zakat dinding saum kusena, haji nu jadi kentengna. Rukun Islam teh pahamkeun, amaliyah nagerakeun, panggerak nage dijieun, agungna Islam buktikeun. Sahadat kudu ngabukur, makrifat maha bersyukur, jihad berjuang sing akur, hate ikhlas ulah kabur. Sahadat teh dikuatan, tolab ilmu baca Quran, loba jikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Salat ge kudu ngabuah, munajat sinareng kurbah, ta'awun sareng imamah, kahirupan sing barokah. Salat kudu diperkuat, awal waktu berjamaah, makmur masjid husu hidmat, sing lengkap fardu jeung sunat, qobliyah badiyah ketat, tahajud tasbih jeung hajat, duha jeung sunat sejenna, usahakeun sing sampurna. Zakat sing puguh buktina, tanmiyah jeung barokahna, ta'awun taqadum ijah, Islam teh nyata hebatna. Zakat nyata perjuangan, muni sabgera zakatan, jani sabge lalanyahan, 2,5%. Tileutik biasakeun, sawarehna harta bikeun, bentuk amilin nuleukeun, sifat amanah tegakeun. Saum oge kudu nyata, sabar tahammul kurbahna, barokah sarta usulna,
Islam teh nyata tangguhna. Saum Ramadan mantepkeun, tadarus qiyam lengkepkeun, zakat fitri laksanakeun, silaturahmi kuatkeun. Saum wajib sing sampurna, sunat jeung Senin Kemisna, Arafah Daud jeung liana, saum kasucianana. Haji kudu bukti mabrur, iman ibadahna luhur, bisa ngagerakeun batur, umat akur Islam luhur.